Euy. Sendirian. Nitipkeun motor ieu. Geunah atuh urang euy. Bisa ulin. Astagfirullahaladzim, mari siap. Yuk, Naik teh. yuk. Ayo maneh. Astagfirullahaladzim. Tarari iseun kieu kamarana jelema ieu teh. Kada bulan puasa euy, areuna. Kacai udah nanti mah. Kena salat. Waktuna salat euy. Sirian, gua kacapeng, ayo, udah. Alah, saya di wae nih. Tarik ting nan. Tarik ting teh. Aduh, kalau capek aing euy. Sirian teureun-eureun tentang udah kurang. Aduh. Aing kudu buru-buru kabur ieu mah. Bisi beunang manten ya. Aduh. Yan. Yan ampun Yan. Yan. Ampun. Hah? Goblok teh. Ngait, sugan teh Sirian. Boy. Hari si Bonen euy jago-jago teuing lompatna euy. Soak aing. Yuk, naik teh. Yuk. Ayo maneh, ngelumpangan teh. Tah, bah. Naon? Diudang tadi teu. Soak ah. Ayo maneh, ngelumpatan bag biblug labu kos pejauh we eueur gawe. Teuing tah sendirian, mudah ge hayo. Heureui ya kabina. Ah, maneh nah coba bah kasa inget coba. Naon teh? Bon rada ya heueuh. Hah? Heuh, Bah. bah. Ngomong. Heuh kieu ye. Kamari teh kan urang liwat tah ka hareupeun imah si Derian. Si teh
arek berangkat ke kota. Nen. Wah, kebenaran mana? Kadi. Naon euy? Lain, Nen. Urang teh rek ka kota ieu, Nen. Cuman moal motor, da arek kana bus. Terus? Tah, urang teh rek nitipkeun ka maneh ieu motor teh kumaha sanggup teu? Oh. Nah, make moal motor atuh. Rek kana bus wae nya. Oh, Nen rek kana bus teu boga SIM urangna, Nen we. Ya hegae rek nitipkeun mah atuh. Oh. Hegae ke Tah, kurang kan ka kota teh naik motor bus. mah. Heeh. Motorna dititipkeun ka urang. Heeh. Tah cek si Derian teh cenah. Nen, titip motor. Pokona Anggap we mah motor nu maneh mah sorangan. ulah asa-asa we, Heg. Nen. Anggap motor Uh. sorangan heuh. Tong asa-asa lah. Oh, motor sorangan. Heeh. Siap. Arek berangkat ayeuna. Heeh, ayeuna si keberangan. Oh, heeh atuh. Heeh. Heeh. Tomat hati-hatinya. Siap. Yo. Kuncinya mana? Tah, Oh, bener. Oke. Euy. Si Derian nitipkeun motor ieu. Geunah atuh urang euy. Bisa ulin. Anggap we motor sorangan. Bebas atuh ari kitu mah. Ayo cek mana kumaha? Heeh, kitu cek si nu biar dicaritakeun si Bonen. HP bener. Tuh hoke si Bonen ku Wanen. Pan urang teh kamari kapepet tah. Boga hutang. Udah cuk si Derian ge eta motor teh heg we anggap nu sorangan cenah. Ngos we kurang digadekeun ke si Mujib. Alus sih mah. Alus tah ieu teh. Ngan moal lila paling kurang 2 mingguan kurang tebus deui. Butuh duit urang. Iya tuh kayak 2 juta kan? Heeh. Tah. Tah. Aman teh ieu. Aman. Motor urang. Bener. Heeh. Itu nya nuhunnya. Heeh. Dan yo kehead. Anggap sorangan teh lain kitu. Naon dari teh? Heeh, anggap we motor sorangan. Heeh. Lain kadinya paham si ieu teh, paham si eta mah lain kitu. Anggap motor sorangan teh bisa arek dipake ku maneh bensinan, balik dipake kumahan sing apik intina mah rawat ku maneh gitu selama si ieu eueuh. Gitu, Wah. Kumaneh digadekeun? Kok asugan teh hegae digadekeun da milik urang. Nya heuh diberi ka teh sia teh. Degug. Sok udag deui ayeuna mah. Muah capek ah. Oh. Sen. Sok. Udah ke tadi tuh. Sok. Maneh ngelumpatan bagi gula mu kos pejauh we urang gawe. Teuing tah si Derian. Udah ge hayo. Heureui ya tapi maneh. Ip, Ah, ieu mah teh ya, dak teh euna mah. muah capek ah. Cepek. Biasa bae lah.